Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damang kanca tepang deui kanca sareng Abah Awi rauh Kang Kevin. Mangga urang keureuy, urang padar, urang lajengkeun deui. Kanca dangu kumaha kasadayana, kanca Abah di sakuliah dunya. Mangga sok kaparayun maradep madep. Kanca dangu sadayana nyangakeun kapincut ku Bandar Buntut. Yasana Ki Masram. Kamari teh kanca parantos dugika manehna oge sarua bingung rek ngajadikeun kumaha da geus meunang kateungeunna. Ari ngabedokeun da puguh gede duriat. Tapi antuk nama eti teh eleh deet. Manehna kapaksa ngajadikeun. Keun we cenah nyeri hate saeutik mah asal kalaksanakeun. Duit kadinya nya kanca. Mangga. Urang lajengkeun. Bapak, Kang Abdi mah teu aya hate awon. Sanaos laras Kang Herman terus nganyerikeun oge. Ku abdi dihapunten. Sawios nu atos mah teu kedah diguar deui. Mun abdi aya pamunut nyata supados Kang Herman ulah midamel deui samodel kitu anu matak nganyerikeun ka abdi. Kang Herman kedah tetep satia ka abdi. Ceuk Neng Eti semu-semu nu era. Jadi eti mah ngahampura ka Herman teh. Cik Bu Haji bari neuteup ka anakna. Leres Bu. Tambah Neng Eti. Ayeuna mah urang taros we pamegetna. Kumaha Cep Herman teh? Nah sanggem ngajalankeun kahoyong Eti kitu. Mangga. Gerawaler we. Ulah ngaraos asa-asa. Upami teh mah teu sanggem nyebatkeun we sajelasna. Ulah duwi kariweuh deui engkena. Cek Haji Ahmad. Tuh geuning man, hari Neng Eti mah sakitu satiana. Ngan tinggal maneh nu kudu bener jeung jujur teh. Tuhu satia. Bari ngalaksanakeun kawajiban. Cek Pas Ahmad atoheun. Sabalikna Herman mah ngadenge Neng Eti ngajadikeun tur ngahampura teh. Hatena rada ngagebeg. Sabab geus kitu mah manehna teu meunang henteu kudu daek kawin. Sedeng nu dipake kahariwang teh eueuh deui ngan perkara biaya. Lila manehna ngahulang mikir-mikir. Anu akhirna manehna teu bisa nolak. Kapaksa we ngajawab reknya tujuan. Eti akang teh kacida bungahna. Rehna Eti parantos kersa ngahapunten kana kalepatan akang. Ayeuna akang sadar kalakuan akang nu kamari teh kacida salahna. Ti ayeuna akang bade satia satuhu kana kawajiban-kawajiban nu diwajibkeun dina enggoning laki rabi. Muga-muga we Pangeran nang tayungan ngabulkeun kana sadaya pamaksudan urang. Teu hilap ka Pak Haji sareng ka Ibu Haji abdi oge ngahaturkeun samudaya kalepatan. Mugi we Bapak miwah Ibu ngahapunten. Cek Herman. Padahal hari hate mah cing sareblak hariwang keur kahareupna.
Nya syukur atuh. Hari hidup boga pikiran gitu mah. Bapak oge milu atoh. Cek Pak Samad nembongkeun kagembiraan. Ya kitu teh atuh Cep Herman. Dari ibu mah teu malih rewel. Titip we ulah dugi ka aya deui kajantenan anu sarupi kieu. Cek Ibu Haji. Sumuhun mangga ku abdi bade diperhatoskeun pisan. Cek Herman. Rupina da periogina mah mung sakitu. Cek Haji Ahmad teu kebat sabab kaburu ditempas manten ku Pak Samad. Sawios atuh ulah enggal-enggalan teuing mulih. Keur nemean teh nya, duh haleut heula geura eta cai bilih ka Bujang Tiis. Mangga. Cek Bu Haji jeung Pak Haji mani meh bareng. Geus kitu mah darwe ngobrol ngaler ngidul. Rupa-rupa nu diomongkeun. Malah Herman jeung Neng Eti ge biasa we. Ayeuna mah daek suraseuri deui. Keur kitu Haji Ahmad kabeneran ngareret kana luhur bupet. Ari breh teh katempo aya kertas kode. Pangangguran ku Haji Ahmad teh terus dicokot dialak ilik. Nempok kitu gebeg Herman jeung Bapak Samad ngagebeg. Dadak-dadakan paroman nu sakitu marah maena teh jadi ngariut deui. Kertas naon eta Cep? Sanes kode teh ari nu kieu teh. Cek Haji Ahmad. Sumuhun. Eta panginten barudak. Tembal Herman gempeur. Nah aya nu sok pasang gitu di dieu teh. Cek Haji Ahmad nanya deui. Terus kertas kode teh dibaca. Naon ieu teh geuning kieu kode teh? Aya panglima menari-nari segala. Cek Bu Haji milu nanya bari neuteup ka Herman. Nyaduh ka atuh da akang antara pangangguran kuda kode. Nembe aya tatamu bet nyanyanak nu kieu. Dasar we atuh. Cek Pak Samad. Eueuh. Nanaon atuh ari parungkal-paringkel kieu? Kodena beureut teh nya 18 dikurung. Satuana sarupi hayam. Meni reme kieu nya. Naon nya atuh teh hasilna ieu teh? Teu kaharti pisan ku ibu mah. Cek Bu Haji beret deui ka Herman. Manawi budak abdi oge teu terang. Tembal Herman beki gempeur we katempona teh. Ari ieu panglima teh naon? Nah nya menikah cida-cida teuing ari kode. Bapak panglima bet dibabawa. Cek Haji Ahmad. Panglima sareng penjahat geuningnya. Biasaan ngadamal kode teh. Upami resok kitu mah. Cek Neng Eti mairan. Da babaledogan meureun Et. Mun bener ge tukang kode baleunghar mareunang we meureun unggal minggu. Da cek Bapa mah kalah ngalieur-lieur we unggul. Mun kitu sanomor jelas we percaya. Jawab Haji Ahmad bari seuri. Ieu teh dipeser kode teh. Cek Bu Haji. Sumuhun Bu dipeser. Cek Herman nganyakeun. Sabaraha salamarna teh? Teu tangtos Bu. Aya nu 100, aya nu 1000. Ari kode di Jawa Tengah mah. Kutan. Mahal tuh nya. Be. Mending jadi tuang kode atuh Pak Haji. Cek Bu Haji. Nya.
Tapi gede dorakana tukang kode mah dinten teu oge manehna teh kasebut ikut campur karena perjudian. Unggal minggu ngajualan kode dibeli ku pecandu buntut heug dipecahkeun da eta we geuning nepi ka aya nu saputing jeput. Woh, nepi ka subuh malah. Apana eta teh geus ngaganggu. Saleheung bari jeung meunang aya keur buruh tunduh. Eta lamun geus molos panupasang teh kukulutus ngajarkeun teh cenah kode jongklok kop cenah tetelo lebok tah tukang kode. Nyaeta tuh hari dina perjudian mah taya mendingna sanajan meunang unggal minggu oge da taya buktina taya mangpaatna nu sidik mah ruksak we matak sangsara balangsak. Tapi ku kituna anyakeun bae eta mah da eukeurna. Ya nu kakumaha atuh da Kang, abdi mah ngewa pisan kana buntut-buntut teh. Barudak leutik geratos daragang. Cul kana sakola. Kenapa usahan sejen jadi mogok. Da eta nu salah mah benar-benar we nu mawa kana jalan salah. Ditah sangsara ka masyarakat. Da lamun benerna areureun mah piraku we aya nu parasang. Ya di mana-mana atuh da Kang masalah buntut teh. Tukang dagang di pasar ge pan ayeuna mah jadi cul kana dagangan pindah kana buntut. Majarkeun teh ngarah bati tina dagang mah lila mending tina buntut 10 perak oge jadi 600. Geura we ayeuna mah kana sagala masalah jadi rada mogok kahalangan ku buntut. Damun kongang mah kabanar teh hayang nyarekan. Cek Haji Ahmad. Ngadenge kitu teh atuh Herman jeung Bapak Samad ngahuleng. Santeuna hate jadi teu ngeunah asa disindiran. Tapi teu ieu bisa kumaha. Rek ngomong ge moal aya gunana. Kamari ge Kang Haji di situ aksan depan ribut. Aya agen kabur cenah. Cek agen mah cenah bandarna teu mayar. Bandarna di Cijerah di Paltilu cenah mah. Laras kitu Cep Herman di Paltilu teh aya bandar. Cek Ibu Haji. Luka tuh Bu, abdi mah kirang terang, dati alit di dieu. Nanging datara campur gaul sapersu sanes. Ari kenal manya cekapu kenal wungkul we. Aya buntut teu kapincut, teu kaparengkeun hoyong pasang. Da sieun trastuman. Waktos kamari oge aya nu ngawartosan nomor 84 teh. Jadi pasangan. Cek Herman bisa we ngomongna teh nyebutkeun teu nanaon padahal mah bandarna. Leres Cep. Kedah kitu. Ulah pangangguran we kana buntut mah seueur conto. Di ditu ke aya bandar beas. Ngawitanna pasang 10-20 nya kengeng. Ari kengeng teh betras nafsu hayang pasang jadi 100. Tidinya eleh wae hangot beuki panas. Apan ayeuna dagangan teh bangkrut modal ledis dipasangkeun buntut. Cik Haji Ahmad. Atuh da nafsu pamain ya Haji. Kengeng ku kengingna eleh ku elehna. Moal aya hasilna dadi kapungkur oge teu aya tukang main nu beunghar. Aya senangan ukur memingguan. Akhirna mah CFD we ku main. Cek Pak Samad. Ya mugi-mugi we atuh urang mah ulah ngagoda ku buntut-buntutan teh. Ahmad Cep Herman, ibu mah titip ulah dek pangangguran pasang. Komodi aya mah pada rumah tangga. Anggur masing getol usaha keur bekel hirup duaan sareng keur bekel turunan urang kahareupna.
Terus terang we ibu mah. Jua tah kana sok pasang teh. Komo ka benerna mah. Da upami cep heron pasang, dicarekan ku ibu mah. Keun wae. Kami nandu oge. Da sanes nyarek nyilakakeun. Ieu mah nyarek sot keur kasalamatan sarerea. Keur katengtreman rumah tangga encep. Sanes kitu Kang Besan. Cek Ibu Haji bari neuteup ka pasamad anu diteuteup ngan ukur mesem, da bingung teh. Moal atuh Bu. Ku betahnya ku ngobrol mah. Terang-terang tos tonton weh. Sumun kitu we atuh Kang, abdi teh sanes kirang sono. Cek Haji Ahmad pamitan rek balik. Tong elang-elan atuh ye. Ke gara orang taruang heula. Sawios cekap. Ieu di rorompok teu aya sasaha, sok melang ayeuna mah ngantunkeun rorompok lami-lami teh. Maklum, ayeuna teh seueur tamu nu teu dionang. Cek Haji Ahmad maksa rek balik. Antukna mah jung we carengkat. Samemeh turun kaburuan, Bu Haji nyarita heula ka Herman. Nying mah amang atuh ka ditu cep. Ulah miceun saperos nu atos-atos. Insyaallah Bu. Tembal Herman bari terus ngajajabkeun ka jalan. Celak Bu Haji, Pak Haji jeung Neng Eti kana oplet. Da ari rek kana beca mah kagok cenah. Kudu 2 becaeun. Herman ngahuleng neuteup nu mulang. Bari hatena dugdeg. Ongkoh bunga tapi hariwang. Komo ngadenge basa pimitoheun mah anu sakitu peureusna. Kumaha mun manehna kaboker Rusia rek kumaha nyapeta. Dari pimitoheun mah jelas moal daekeun deui ngahampura. Komo ieu perkara buntut kacida pikang hewaeunana. Karek kumaha engke we. Pokona aing kudu ngabulkeun heula kahayang nyaeta deuk kawin dina waktuna. Kitu ceuk kerentas hate Herman bari supleui we ka imah. Kasampak pasamad diu keneh dina kursi pur tadi. Herman loba omong terus we ngaberesan kertas-kertas nu tadi diasup-asupkeun kana laci. Ku pasamad terus diteuteup. Barang Herman geus beres pok we ditanya. Man, kumaha tah pangharepan maneh ayeuna? Geuning kitu tah kahayang Haji Ahmad teh. Teu kumaha Pak. Nah make kudu bingung sagala. Pira-pira kawin. Duit aya, naon hesena? Tembal Herman. Sidik eta mah pan duit setoran. Ari duit setoran mah acan jadi milik maneh. Damun aya mah nu meunang ya kudu dibayaran meureun. Leung keneh mun teu rugi, kumaha mun rugi? Jeung deui ari perkara kawin mah bapa oge teu jadi hariwang. Tadi perkara engke pikahareupeun. Meureun bieu kumaneh kasaksian yen pimitohaeun maneh teh anti kana buntut. Sedeng maneh jadi banar. Mun maneh kanyahoan teh ku bapa geus kagambar. Bisa kumaha teuing ributna. Maneh era bapa oge kabawa wirang. Tah eta nu dipikasieun ku bapa teh. Ceuk pasamad bari neuteup ka anakna. Tenang we atuh Pak, perkara eta mah kari kumaha engke we. Syukur-syukur oge kapanggih ameh terus pepegatan deui. Tempas Herman. Lain kitu man. Dengekeun ku maneh jeung hartikeun. Ulah sagala teh mawa karep sorangan. Ayeuna oge bapa teh geus meunang wiwirang ku gara-gara maneh bobogohan deui jeung awewe sejen. Bapa teh kabawa wirang. Maneh oge era nya. Ayeuna geus wirang, pirahaku engke geus rumah tangga kudu narima deui wirang. Nadeuk dikamanakeun atuh beungeut urang teh.
sok gerak pikiran man. Tapi ari maneh mah jigana diwirang teh tenang we. Kandal kulit banget kaira pisan. Yeuh, dengekeun ku maneh. Ari kahayang bapa mah lain kitu. Kahayang teh lamun maneh geus rumah tangga, geus we eureunan, ulah rek terus ngabandar. Eta boga duit sesa, anggur pake modal. Dagang naon we, anu sakirana matak payu tur aya batian. Da moal burung senang atuh maneh teh. Motor boga, pacagapan aya, jeung urangna moal meunang deui wiwirang. Cenah rek keukeuh ngabanar mah. Sanajan dibuni-buni ge tetep we awal akhir kudu kapanggih. Tetep urang kudu nandangan deui wiwirang. Yeuh. Bapak nu era nama. Bapak nu wirang nama. Maneh mah bieu oge kalah cecengiran we geuning. Pek hartikeun ku maneh. Pikir bulak-balik. Nah bener kolot mah patahan kitu teh atawa salah. Ceuk pasamad kalawan panjang lebar geus mere kamandang ka Herman. Nu dipapatahan ngaruk kawas nu nya keur mikir. Lila Herman teu nembalan atuh pok deui we pasamad teh nyarita deui. Ieu man, meureun ku maneh oge kaharti nya. Tah lamun acan kaharti pok ngomong ulah ngeweleng kawas anu nya. Jeung deui ulah ayeuna ngarti tapi papatah ieu teh henteu diturut. Geus kawin ge maneh mah tetep we ngabanar buntut. Tah hal ieu teh bapa mah teu satuju mun maneh mawa karep sorangan. Tapi mun maneh mawa karep sorangan, heuh pek we bapa mah moal milu nguruskeun. Nya Pak, lamun muncul kana buntut rek kana naon deui atuh abdi teh. Da usah sejen mah teu kaharti. Digawe di kantor kalah omongna we, kalah kesebutna we wungkul. Da ari gaji mah geuningan batur oge cenah tara nyukupan keur dahar-dahar acan. Pegawai negeri ting rarahu. Ari rek digawe di pabrik tinun, geus bosen lah. Jeung era we deui. Ari kana dagang, nya dagang kana naon, tibareta oge. Teu kaparengkeun hayang dagang. Bingung Pak ka abdina oge. Ceuk Herman bari gogodeg semu anu bingungeun kacida. Da memang kitu manehna teh teu bisa usaha sejen. Digawe di pabrik era, digawe di kantor eueuh kabisa. Dagang eueuh hasrat. Ongko ari jadi bandar mah geus ka arah karasa senangna. Apaan sidik? Asalna ge teu make modal. Tapi ayeuna jadi boga motor jeung barang-barang sejenna. Gawe teu capek, loba hasilna. Teu kapikir bahayana. Memang kitu, ari hawa nafsu pamaen teh nu dipikiran ngan untungna wungkul. Teu inget kana rugi jeung ruksakna mah. Da maneh mah kitu man. Di papatahan ku kolo teh namalang we. Yeuh dengekeun. Ari perkara usaha mah kana naon we atuh. Da engke oge tangtu bakal kapanggih. Tapi ari can dicoba mah nya puguh we susah. Komo ieu maneh geus ngasaan senang, untung tina enteng. Kana dagang mah moal kapikir batina. Tapi inget man, ari maen teh eleh jeung meunang. Ayeuna maneh keur meunang. Isuk pasti kudu ngalaman eleh. Hari pokona mah mata ku bapa dicarek teh. Da ieu teh sidik
lain hasil halal. Apan kitu? Ari duit ladang main mah lain rejeki anu halal. Ongkoh maneh teh rek rumah tangga tur pimitohaeun geus nyarita kitu piraku maneh teh keukeuh deuk bedegong. Piraku maneh rek tetep ngawirangkeun ka kolot. Cing atuh man mikir da maneh teh geus dewasa. Ceuk pasamad. Nya kudu kumaha tuh Pak? Usaha teh usaha kana naon, da abdi mah teu bisa. Meureun ku bapa oge kasaksian. Abdi teh can pernah ngalaman dagang-dagang acan. Ceuk Herman siga nu keukeuh we. Rek terus jadi banar buntut. Da puguh berat cenah ari kudu cul eta mah lebar ku duit, lebar ku hasilna. Ya, matak naon atuh mun milu dagang jeung paman maneh. Diajar we heula, geus bisa kakara macakal sorangan. Nah, otak teh butek-butek teuing man. Ceuk pasamad. Nya kumaha engkewe lah atuh Pak. Ayeuna mah keur lieur lah. Jeung setoran karurang deui. Cek Herman bari jung we cengkat. Nya kade man, kudu dihartikeun nya omongan kolot teh. Ceuk pasamad ngomat-ngomat. Tapi ari Herman mah senembal-nembal acan, geus kitu mah koloyong we kaluar di omongan ku bapa teh. Siga nu amek jeung mani siga nu embung ngadenge-denge acan. Kanca dangu sadayana. Peutingna kira-kira jam 8 di Paltilu rame kacida. Da peuting bukan loto atawa nalo mah. Biasana sok rame. Maklum. Anu nyarandu kana buntut sok ting rariung di jaralan. Ngadagoan nomer nu bakal kaluar. Ari Herman si banar buntut harita teh geus ngadius kawetankeun rek ka situ Aksan. Ubuhan geus janji peuting eta teh rek datang ngajak ulin ka Neng Eti. Celak kena motor. Dius leok mengkol ka Cijerah kawetankeun. Nu araya di pengkolan ting raranjug. Ari sabab ngajalankeun motorna teh tarik pisan kawas nu rek balap. Sakitu dinu heureun oge ngajalankeun teh geus teu make aturan. Kawas jalan sorangan we. Tuh nya. Bangsa urang mah kitu. Ceuk Mang Cucu bari ngareret ka Herman. Naon ari Mang Cucu bet teu pupuguh. Ceuk Ocid neuteup ka Mang Cucu. Nya eta tuh. Herman. Abong geus beunghar. Ngadupak irung ge tara nanya ayeuna mah. Oh Herman, nya eta tuh. Da adatna si eta mah ngajalankeun teh. Meni kawas nuker diberi juring. Teu boga kira-kira pisan. Cek Oyon milu mairan. Yah, da nyaho modalna atuh. Ambung ayeuna geus beunghar, olo-olo we eta mah jelemana. Coba waktu keur can jadi banar buntut mah. Ka urang teh pan mani hormat pisan. Panggih di mana oge sok nanya we. Nah ari ayeuna bet jadi ungah adat ngadupak irung ge ayeuna mah. Kak Mang da dataran nanya acan atuh. Cek Mang Cucu bari terus neuteup Herman anu ngadius kawetankeun. Nepi kalesna leungit dina tikungan. Ya heueuh nya si Herman mah meni olo-olo kitu ayeuna mah. Ka saya we sobat dalitna ayeuna mah teu daek gaul. Apan bareto mah teu sirikna unggal poe tah ulin jeung saya teh. Malah lamun sakalian ka imah saya daek dahar naon oge. Tapi ari geus beunghar mah ka saya teh mopohokeun tah. Ulah boro daek ulin bareng kawas ti heula.
Sakalian ditanya oge sigana teh mana emung nemalan. Yah nyata tuh bangsa urang mah kitu wae. Teu kaop mangih kasenangan. Laat we poho kan malarat mah. Ceuk Mang Oding bari ngelepus. Oh nyanya jeung Oding mah nyobat. Udah teu sangka Herman bakal jadi kitu. Ceuk Mang Cucu. Nah, ari eta unggal wayah kieu sok kawetan teh sok ka mana? Ceuk Jang Ocin. Oh nya ulin we meureun. Ari anu senang mah. Har. Macan nyaho kitu. Ceuk Mang Oding. Nah kumaha kitu? Yang Oyon mairan. Yeuh, apan Herman teh geus boga tunangan. Anak haji malah. Urang situ Aksan. Unggal sore oge manehna teh sok apel ka situ Aksan. Wah, meni teu beja-bejanya manehna teh. Terus eta kumaha tuh ari pimitohaeunana? Apaan haji? Bisa-bisa ribut lamun kitu mah. Ceuk Mang Cucu. Teu nyahoun we meureun haji teh. Da lamun nyahoun mah pira aku. Dah haji oge loba nu resepeun pasang atunya euy. Tuh. Itu tuh Haji Sarkawi. Sanes baawinya kanca. Haji Sarkepin. Tuh Haji Sarkawi ge unggal minggu pan pasang. Malah aya kana 10.000. Ceuk Mang Cucu mani bedas ngomongna teh. Ulah ngaributkeun teh diri batur atuh. Ayeuna mah pikiran we diri sorangan. Nu penting nomor sabaraha ieu engke bakal kaluar. Ceuk Mang Oding nempas. Jep nu sejen jarempe. Deui lapok Ocid ngomong. Jigana mah engke mah 4 hiji euy. Gerapek lamun teu kaluar keureup tah ceuli ucing. Tapi da ceuk saya mah 28 biji 2 lah. Keribut kitu ari gorowok teh nu ti wetan keun ngagorowok. Ngabejaan yen nu kaluar teh nomor 23. Atuh kabeh ting rarahuh. Sabab saurang oge eueuh nu meunang. Kabeh molos majarkeun teh ka laut cenah. Aya nu keuna euy. Laut Kidul. Deuh. Saya mah aya nu ngabejaan kadung teu dipasangan euy. Geus we lah. Nu geus mah teu kudu diributkeun. Ayeuna mah mending mikiran keur nalo anu ayeuna. Cing. Naksir. Akhir sabaraha maraneh? Ceuk Mang Cucu deui. Keur nalo minggu ayeuna mah pasangan we kapal opat pasti keluar geura. Tapi hari cek saya mah lain kapal opat tapi kapal salapan. 18 tembak langsung sok. Saralah. Ya saya rek mere nomor alus. Pek bareuli nya. Ceuk Bang Oding. Nomor sabaraha ding? Tembak we nomor 8 genep. Keur dekeng nama nomor 35 jeung 38. Bener ding. Ceuk Ocin. Bener. Sok beuli geura. Di antara ieu kabeh pasti aya nu keuna. Cing hayang nyaho we urang mah lah. Deuk dipasangan 10 perakkeun mah. Sugan aya milik. Mun 08 aya moal Ceuk Mang Cucu naksir 08. Aya pek we pasangan. Ieu teh keur minggu ieu keur nalo jeung loto sarua. Teu keuna nalo pasti keuna dina loto. Bisa-bisa duanana akur ieu teh. Mudah-mudahan we keuna atuhnya. Ceuk Onyon bari leos we ka toko rek meuli bako keur akina. Anu sejen atuh narungtutan baralik.
Aduh kanca, cak 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 cak. Ieu carita urang pungkas heula kancanya. Insyaallah anjing jaga nenggeto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina Widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Atur nuhun kanca, atur nuhun. Ieu carita urang tunda di hanjuang siang, tenden di handelem sieum. Paragi nyokot ninggalkeun, mangsa datang sampeur deui. Hatur nuhun, hatur nuhun. Hapunten, hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.